Duh. Aning encan narik gitu isu. Ismail kemana deh? Coba aku aing telepon heula ka Ismail teh. Lila di goblok teh ngangkatna. Halo, celak. Nah, halo. Di mana mana? Orang keur narik. Jangan sok tuh. Kade moal ka pangkalan. Oh, geus kayak urang gadenya. Oh, siap. Geus tungguan we, oh. Kurang didaguan ya. Sok atuh. Ya, geus. Sabaraheun, Kang? 50, ah. Mal teuing. Duh, pan jauh ti ditu. Oh, nya geus atuh ya. Oke, siap, nun, ah. Siap. Di mana? Apaan tas narik, celak? Tadi ti keur maneh nelpon teh urang keur narik euy. Pantesan lila tuh ngangkat. Maneh kunaon cebet tutu aja anjing ngajuru. Ya ulah sok kitu atuh. Aing teh isuk narik. Kumaha ieu? Nya kumaha tuh? Sepi. Tawaran diuk kuing heula. Aing diuk. Di kula. Hanya sok diuk mah. Ditunggu ngulah. Geus menang sabaraha tadi kan ieu? Karek nang 70 euy. Mending hiji sepi. Mending hiji mah urang encan. Makaning pamajikan hayang baju TikTok, celana TikTok segala. Tapi ka budak. Teu ngarti. Zaman teh nepi ka kawas kieuna. Amin. Kieu ya. El. Engke mun aya konsumen bagian urang ya. Soalnya orang kan teu isuk can narik. Oke. Punten ojek. Mohon, bade ojek ya. Aya ieu on Pariana ya. Bade ojek VIP apa ojek biasa? Rek jalur atas apa jalur bawah? Nu bener, ieu ojek apa naon? Aya nya ojek tuh apa ku angkot masuk. Ieu VIP, ieu biasa. Ning VIP wae Soalna urang can narik isu ayeuna. Ning biasa wae. Jeung urang cicing mana geus ilang. Naik, Kak. Emang kelebihan jalur VIP naon? Kayaknya, Ya, jalur VIP teh. Kareta, pesawat. Pang usah tarik-tarik sama motor ge, eleh ku jalur VIP mah. Geus cicing aman naik nyampe we. Siap. Sudah sabaraha tarikat? bawah. Karek 70 euy. Kana salah wae, karek nang hiji. Sepi. Bingung tuh. Pamajikan yang jajan. Siapa kelaseun? Urang cicing mana geus ilang. Tuh.